Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa pangandai mitra sadaya sakumaha biasa Mang dongengkeun kangge mitra-mitra sadaya neraskeun hanca garapan Mang anu nuju didongengkeun teh carita kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari kenging Aan Merdeka Permana. Mitra kaum dangu supados ulah seueuting yang kolong kana waktos mangga urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari ke hanca anu katuna teh kamari teh parantos dugi ka anu mata kitu teh sabab urang Cianjur mah ngarasa yen kasenian anu kumaranehna dipikaresep teh da sabadarna mah geus nyampak tibeh dituna keneh nyaeta ti zaman Pajajaran aya keneh dikieuna dugi kadinya nya mitra hanca teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae nyangakeun kasadayana sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu Ari Kanjeng dalam Wiratanu 2 teh kalintang mika cintana kana kahirupan kesenian. Seni-seni ditinggal Pajajaran teh terus we dimulai eta teh diantarana nyaeta seni degung. Urang Cianjur mah percayain pisan zaman Pajajaran Nanjung gamelan degung teh mangrupa alat kesenian ti karaton. Gamelan teu sagawaya ditabuh di karaton pakuan Pajajaran. Kajaba ari aya upacara ngawastu atawa ngalantik raja jeung mapag tamu-tamu penting karaton. Seni degung ku Kanjeng dalam Wiratanu 2 teh dipulasara di Padaleman Pamoyanan. Kaum menak mah setengah wajib bisa ngulinkeun gamelan degung teh atuh supaya nerus nepi ka anak incu turunan menak entaragan ngora diwajibkeun nyupri rupa-rupa kesenian titinggal Pajajaran. Kusabab setengah wajib dina ngamumule eta kesenian atuh henteu aneh saupama saban waktu-waktu anu tangtu di Pandopo Padaleman Pamoyanan mah sok aya pintonan kesenian kusanaya kasaksian paling kurang ari saminggu sakali mah di Pandopo teh sok aya pintonan kesenian mun teu nanggap pantun nya nanggap beluk, mun teu nanggap beluk nya nanggap macapat. Ari macapat teh nyaeta nembangkeun pupuh-pupuh anu 17 rupa teh saperti pupuh kinanti, pupuh magatru, sinom atawa pupuh balakbak jeung anu sejenna deui. Lamun pas sore barudak di Pandopo teh sok rame tara tembangan kaulinan murangkali. Malah kusabab urang Cianjur mah dipirucaan ku kaum menak teh kudu resep kana kesenian atuh nepi ka parat karahayat kuricakarana oge sarua gitu. Buktina bae di Cianjur mah harita teh make lahir kakawihan magawe eta teh diciptakeun ku kaum tani samangsa maranehna keur sibuk di pahumaan.
Peting eta teh bulan teuing kumabra sabada salat Isya para menak teu kolot teh rumaja teu awewe teh lalaki sarua kumpul di pandopo. Anu matak itu teh sabab peting eta di pandopo Kanjeng Dalem hoyong dipangnangapkeun pantun. Anu mantuna lain aki-aki lolong anu regeng jeung kucel, tapi juru pantun petingan anu mangkuk di padaleman. Lalaki gagah umur 40 tahunan, kumis ngajepat ipis, panon cureulek seukeut bajuna oge bedahan 5 pulas gading. Sirahna dipikasiut ku bendo citak batik hihinggulan. Ieu juru pantun anu gagah pertentang teh geus saged sila ajeg bari nyang hareupan kacapi pulas hideung anu bangunna teh umurna oge geus 200 taun. Mantun teh acan dimimitian sabab Kanjeng Dalem teh acan sumping. Sanaya anu diuk pangtukangna da kabeneran dibere idin ku kiparana pikeun milu lalajo pintonan. Mani geus panasaran ku itu ku ieu, nya panasaran hayang lalajo kumaha maherna juru pantun petingan tedak karaton. Nya oge hayang nyaho pameun teu Kanjeng Dalem Wiratanu 2. Sanajan geus sababaraha bulan cicing di pendopo, sabenerna mah ari jonghok mah acan. Kanjeng Dalem teh estu jalmi petingan, teu sagawayah tepung jeung sambarangan jalma keur mah sanaya teh raremena cicing di istal atuh pimanaeun make bisa jonghok. Meureun beda deui jeung ayeuna. Meureun ayeuna mah sarerea dibere waktu pikeun jonghok mah samoan dina hiji riungan karesmenan. Sanajan teu bari jeung sasonoan adu carita oge, tapi sahenteuna sanaya teh bisa nyaksian pameun teu Kanjeng Dalem. Dagung silila ngadagoan, da akhirna mah Kanjeng Dalem teh sumping nu ngiringkeunana palaputrana sareng geureumna. Sarerea marake pakean anu karwes parantes mun awewe menggugah lilis jeung maranis, mun lalaki maniga landang garagah jeung karasep laluis. Kanjeng Dalem Wiratanu 2 teh cenah harita yuswana 80 tahunan. Tapi sanajan kitu ari gagahna mah teu kasilih ku yuswa. Harita Kanjeng Dalem teh panganggona mani sakitu gagahna. Anggoan kaluhur bedahan bulu hideung dikelim ku benang emas. Dina pesakna aya rante emas ngagapuy dina harigu. Eta bedahan bulu hideung teh nutupan panganggo jero raksukan kurung saten pulas bodas nyacas. Ari kahanapna nganggo sinjang didodotkeun. Sinjangna batik kemudian pulas gading, sabukna tina kulit pulas coklat, mani kandel ngagurilap herang, dina angkeng bae nyolodor keris. Kawas nu geus dicaritakeun. Kanjeng Dalem Wiratanu 2 teh hiji gegeden anu ageng katineungna kana kasenian. Saban kasenian buhun teu waleh dipupujuhkeun, teu waleh dipupusti jeung dipulasara. Kapan cenah anjeunna kantos sasauran yen seni teh leuwih penting batan singasana. Tanpa kahirupan seni, tanpa kahirupan budaya, singasana moal aya hartina. Saliwat mah ieu kekecapan teh asa kaleulewihi. Manya seni leuwih penting batan singasana, batan pangkat atawa batan kakawasaan. Tapi saupama diteleuman leuwih jero
kacida benerna cek pikir sanaya seni teh nyaeta hiji karya anu kaluar tina lemesna jiwa. Saupama jalma resep kana seni tangtu boga jiwa anu lemes. Ari jiwa anu lemes kapan diperlukeun dina hirup kumbuh sasama manusia. Jiwa anu lemes teh bakal bisa ngarampangan sorangan, oge bakal bisa ngarampangan batur. Ku kalemesan budi, ku kalemesan jiwa, jalma teh moal umay, moal asa diri pangluhurna, pangbisana atawa pangpinterna. Jadi saupama jalma boga kacinta kana seni, hirupna tanwane bakal loba nyaliksik diri. Nu matak bener pisan saupama disebutkeun seni leuwih penting batan singasana teh. Sabab lamun aya gegeden anu ukur boga kakawasaan tapi henteu boga kaagungan jiwa, nyamulin matak cilaka sarerea. Sabab bisa jadi dina cara mimpin balarea teh henteu dibarengan ku kalemesan budi. Paingan atunya loba gegeden anu mika cinta kana seni dan berenyak itu teh hayang kanyawan boga jiwa anu agung. Ari sakadar hayang katangar mah merenya salah, maksa-maksakeun pura-pura mika cinta kana seni. Nyatang tu bae moal bisa ngarobah adat tina jiwa kasar karena jiwa lemes. Ulah meureun jadi gegeden mah ulah kitu. Hayang katangar ku batur, pura-pura ngarti karena seni, ku sakadar hayang nakapeunteun boga jiwa anu agung. Kitu cek hate sanaya jadi baceo kamana-mani. Mitra kaum dangu, saenggeus Kanjeng Dalem Wiratanu II hadir dina eta pasamoan, Ki Juru Panton teh henteu waka buru-buru mintonkeun momonesna. Sabab Kanjeng Dalem hoyong dipanghaleuangkeun heula sawatara pupuh. Cing Nyi Mas Sumirat madep ka dieu, saur Kanjeng Dalem ngagenteraan Nyi Mas Sumirat anu harita emok di jajaran pala putri menak. Nyi Mas Sumirat pungak-pinguk heula dumeh teu disangka diangkir ka hareup. Mimiti nama Nyi Mas Sumirat teh kaci daeraheunana, sabab ku dulur-dulurna sasat satengah disusurung supaya gewat mangadep. Tapi ari geus pada ngahiap-hiap mah sanajan pamunteunna rada bareureum oge, Nyi Mas Sumirat teh kapaksa gempor mangadep ka payuneun ramana. Nyatana Kanjeng Dalem Wiratanu, "Pade kersakeun naon atuh ama teh ama?" Sanajan ukur hawar-hawar kadenge ku sanaya, eta sora teh nya lemesnya halimpu. Acek gareng teu seunah sanaya, cacak can ngahaleuang tapi mani geus sakitu halimpuna. Atuh angot mun bari ngagalineng lagu cinta mah. Cek hate sanaya muji-muji karena kaendahan sora Nyi Mas Sumirat. Mitra kaum dangu, Nyi Sumirat teh harita nganggo kabaya buludru hejo saulas. Saban tungtung kainna teh dikelim ku benang perak mani gugurilapan ka tojo lampu. Ari gelungna mani jucung ditusuk ku konde anu dipikasieup kembang goyang. Kembang goyangna teuing ditaretes inten, teuing ditaretes permata atawa berlian,
ngan anu eces basa eta kemang oyag-oyagan si Permata teh mani boborelakan matak serab anu ningali sanaya mah anu mirengeuh ti tukang mani calangap damun harita aya laleur asup we moal kateureuy lah moal kateureuy sarerek daris di Cianjur moal kateureuy lah tapi deh dasar rea gitu nah teh nya kumaha teu rek marolohok dalamun mah harita aya widadari turun ti langit geulisna moal bisa mapakan Nyi Sumirat atuh Nyi Mas cing ama pangnemangkeun pupuh naon we saur Kanjeng Dalem imut ngagelenyu reueus kuningal kagelisan anu janten putrana bebete nama Nyi Mas Sumirat teh tungkul we bari balem ukur imut ipis na wungkul anu nemongan teh ngan sanggeus sararea siga anu kacida narungguan kasanggupanana pok Nyi Mas Sumirat teh ngab pupuh naon atuh ama pokna sok we pupuh naon lama mah kana galindeng pupuh naon bae oge teu boleh imet teu boleh pogot saur Kanjeng Dalem teh dicariosan kitu Nyi Mas Sumirat ngahuleng heula basa keur ngahuleng teh henteu karasaeun lalaunan ngegel kuku indung leungeunna bangun anu nginget-nginget sarerea geus marolohok deui bae eta ku sakadar mireungeuh anu ngegel kuku indung leungeun ari nu milampahna rumaja putri anu keur sumedeng geulis campernik mah mani teu boleh jadi sengserang panon padahal ukur ngegel kuku indung leungeun nya katinggala teh kawes pantes we nya beuteut cara mojang anu lainna sok sanajan anu gegelna teh upama teh mah jalebria bala-bala katinggalina teh henteu sapertos Nyi Mas Sumirat cacakan ukur ngegel kuku indung suku ida kawes pantes we pikalucueun matak sengserang panon nah ari nu ngegel seblak kitu nya pek rahim jeba semulada jeung suha da katinggalna teh dikemonyong-monyong we kitu teh lamaina sok sanaos dina kieu mah geulis tapi lucu ngegel seblak mah henteu mataknya belakan teh pohara aya seblak opinya mitra urang teraskeun mitra atuh jep bae jempling sararea teh jempling lain bae dumeh hayang geura ngabandungan swanten Nyi Mas Sumirat tapi oge jempling alatan kajongjonan mireungeuh tetenyewan anu endah nyaeta Nyi Mas Sumirat nuju ngahuleng ngemut lagu ayo atuh Nyi Mas nah bet kalah ngalamun swanten Kanjeng Dalem lain bae mata ngagebah Nyi Mas Sumirat tapi oge jadi ngagebahkeun sarerea anu keur nanceb ngawas-ngawas paripola Nyi Mas Sumirat bade nu gampil we atuh ama sepadas ulah silung haleuangna nya sok pupuh nu kumaha we atuh kainya atuh beb heula jempe soca Nyi Mas Sumirat siga anu satengah beureum mastakana ngeluk nepikeun ka emokna oge jadi namahan bengkung
seredet sanaya mani nyeredet mirengeh si geulis emok musirkeun lelemutan teh jemplingna kaayaan kaperhaikeun ku soanten Halim Putih Nyimas Sumirat anu ngahalangkeun pupuh kinanti guguritan teh kieu bagja temenan kayapu usik malik kumacai raranegan kuma omak balawiri mawa bini hejo daun rupa kembang kuma cek rasaning diri gitu beda sanggeus Nyimas Sumirat ngarenghap mungkas haleuangna teka ampeuh ngan gerbay hadirin teh keprok malah adi sanaya mah teh karasa susuitan para menak ngareret semua ngaburileng meureun maksud nama ngageleneng ka sanaya sabab kacida teu sopana nyen pola kitu peta teh didelekan ku sababaraha urang sanaya nungkup bibirna bari ngabarieur tungkul Kanjeng Dalam teh kapangaruhan ku suwitna sora sanaya anjeun nama malah ngagelenyu sanggeus ngalengak ngupingkeun haleuangna Nyimas Sumirat teh sakali deui atuh Nyimas supaya ama teh teu asa ganggar hateun kieu ye cingan atas ih sakali deui atuh Nyimas Sumirat teh geus ngahulang deui wae ngemut-ngemut pilagun urang cobian we atuh pupuh dangdang gula pokna nya sok pupuh dangdang gula ayeuna mah cingan saur Kanjeng Dalem teh mani asa dihuapan harigu Nyimas Sumirat turun naik ngatur napas anu kabireungeuh ku sanaya mah malah turun naikna gunung sakembaran anu neueuh teh matak anu run naikeun jajantung anu nyaksian dina jemplingna hadirin anu teu sabar hayang geura nguping haleuangna Nyimas Sumirat ngong ieu putri mantili teh ngahaleuang deui pupuhna dangdang gula kieu cenah pajajaran tilas Siliwangi wawangina ngan karijenengan kiwari dayeuna Bogor batu tulis anu kantun liwung nu jadi pikir mikiran tulisanana hantu surud liwung teteleuman kokojayan di Ciliwung Manjang Idul Siliwangi nuus di Pamoyanan nagarana jadi tepi swiring dayeuh maneh nagara baheula karaton rejeng kakayon dicipta jadi batu caringin nu ngajung kiring kayu gereng pajajaran sato tinggal laur jadi leuweung geledegan karasana wuwuh lami wuwuh ketir pagerna papak rampak geus bagus Nyimas bagus kakuping swanten Kanjeng Dalem daruda bangun anu nalangsa haleuang Nyimas Sumirat anu kakarangangeuskeun dua padalisan teh ngadadak dipegat ku swanten Kanjeng Dalem Wiratanu anu kadanguna teh siga anu nahan picerikeun dajengnyana basa sanaya ngareret horeng Kanjeng Dalem teh ngaguk-guk nangis bagus Nyimas bagus montong ngaguar deui pajajaran montong Nyimas montong ama teh jadi kagagas
jadi sahur Kanjeng dalam deh barinyi Sultan Cisocanaku sapu tangan aduh jadi asongkeun ku gereuhana ningali Kanjeng dalam nandangan kasedih dumeh cenah asa kagagas ku riwayat Pajajaran atuh sarerea oge ngadadak ngareluk tungkul anu karasa angkleng-angklengan kabawa caahna kasedih mah nyatang tu bae sanaya kumaha teu rek kitu sababan ari keur manehna mah ngaran Pajajaran teh ngabogaan harti anu mandiri ngadenge ngaran Pajajaran disabit-sabit deui hate sanaya kawas nu digunjang ganjing antara rasa nu kebek ku katineng jeung hate anu nyungkelit hate sanaya teh tetep mikatineng kana ngaran Pajajaran teh tapi oge sok jadi nyungkelit lamun geus inget ka karuhuna mah sanajan aing nineng jeung mika cinta ka Pajajaran oge kapan geuning ari karuhun aing mah ngadem ngahianat ka ieu negeri Sunda teh hate sanaya ngabangingik milu sungkawa kumaha teu rek kitu kapan cenah ceuk santa jenatna karuhun sanaya teh nyaeta urang Pajajaran anu biluk ka Banten milu mangmukakeun lawang saketeng dayeuh Pakuan nepikeun ka Pakuan burak dina taun 1578 baheula kitu sababna bareto kisanta jenatna kacida teu panujuna basa nyaho sanaya ulah ilu kaki Mastano dina nyeuk Curug Galur Pajajaran da cenah bakal kuciwa di akhir dan untungna kasedih Kanjeng dalam henteu kadalon-dalon atuh sanaya oge deui maksakeun maper kasedihna sok teruskeun we kumedar lakon pantun ayeuna mah saur Kanjeng dalam saterasna tapi dina nyarios kitu teh bari masih kene Nyi Sultan Cisocana cek garentes hate sanaya teteh lah geuning loba kene anu mikatineng ka Pajajaran teh kitu garentes sanaya bari neuteup laleb ka Kanjeng dalam Wiratanu ayo Kiseda gerak-gerak menara lakon kayaknya saur Kanjeng dalam deui nitah ka juru pantun kasep anu tetela ngaranna teh Kiseda unjuk sumambah manirengku atuh ari geus kitu mader bae Kiseda teh mantun mimitina dina wae tuan ku Raja Pamuka pantun ieu mah nyaeta pantun anu geus kapangaruhan ku Islam nu matak rajahna ge nyabit-nyabit nami Gusti nyamat-nyamat Gusti Allah Muhammad Rasulullah tos pasti ngiring ka canak geura kieu rajahna teh mitra tapi moal dihaleuangkeun ku Mang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jisim kuring dipayun ngaula pihatur ka jagatara pangersakeun ka Allah ka Rasulullah dharma mantun Nabi Muhammad Allahumma sayyidina Muhammad Allahumma sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad sim kuring ngaleuleul nedapi hatur kambah kubu sangkan Cirebon Girang nu asal ka Mbah Pangeran Panjunan
jisim kuring di piwarang kudu ngelek wengi ieu papantunan ku Kanjeng Dalem anu ngarajah lain munah, lain carek, lain basa, maksud-maksudna rek dipeuhteur supaya turunkeun ka anak incu, nyuhunkeun sukalega karidwanana ka Sunan Purba, ka Sunan Kabeh, ka Sunan Kalijaga, ka Sang Ratu Danghyang Purba, ka Pangarsa Jurus, ka Danghyang Ringgit, ka Guna Kusuma, ka Sanghyang Rancasan, ka Galuh Adam Babar Buana, ka Gending Sanga Gending, sangakeun hatur pangbakti di kuring, ka para bujangga, para dewata, para pohaci, para widadari, ka ibu anu miresa loba muga ngahatur pangabakti. Ieu papantunan digurit muga-muga dibarengan supaya berkah salamet, waras waluya apanjang apunjung, hung ahung 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 titebeh kidul, ahung titebeh kaler, tiwetana tikolona ahung 1000 kali ahung. Saterasna ngahaturkeun pangabakti kasadaya para dedemit nu ngageugeum Cianjur, nu cicing di tengah dayeuh, dibiri cai di hulu cai, disuhunkeun pitulungna. Mugi-mugi ulah ngabadaran kagodaran cana sing berkah salamet, waras pitutur, endah bicarekna. Sakitu ngahaturkeun pangabakti, salah mugi pangampura, hung ahung 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 1000 kali ahung. Mitra dangu ieu rajah pangbuka deh dianterkeun ku kebulna haseup kukus anu ngebul ka langit, seungitna nyamuang ka sajagad raya, rengse ki juru pantun bubuka ku raja, der nyaritakeun nalampahan anu baheula anu kungsi ngabuana di panca tengah. Kieu cenah, kacarios aya hiji nagara sigrong di jerona pantes geulis putrina, pantes gagah rajana. Nagara dilingkung gunung, nagara dikikis ku pasir, anaret ka kidul manehna jentul kuta aparungguna, dikaler ngajepat kuda wajana, dikulon ngencrong kuta kuningan, dikaler ngajelir kuta busina. Parabot perangna oge tumak cagak nusuk besi, rambang rebang malela, bedog si pangetokan, ruyung si pucuk umum, gobang si walang kancana, ngariung para wong agung, hempak para penggawa, hempak jaksa jeung gulang-gulang, patih prajurit geus ngabaris, temenggung serdadu geus ngaririung. Nagara negemah ripah, isina loba kuda rijeng doma, loba me rijeng kalde, loba soang rijeng hayam. Padumukna mungguh samakbruk, lomarana rijeng duda, loba lanjang rijeng bujang, loba menak rijeng caca. Bantar panjang pamarakan, ereng deet panendaan, paranti nu geulis mandi, paranti nu lenjang siram, nu denok usi pawona, nu jangkung usi emperna. Sampiung menak nu ngapung, ngapak ngapung tanding bangbung, hius tanding manuk daun, langsar manan kuda ngarad, tarik manan mimis bedil, lenting segede papanting, lentong segede papatong, kedingdingan indung peuting, karengreman reuk hideung, bergeleber bergeleber hiber jauh ka Jomantara. Mitra
Lalajo teh manilelengakan kabawakeun ku galineng jeung jentreng kacapi anu mantun. Poho di waktu, poho di sagala. Padahal dina suasana pesta kawasarita lain hartina tanpa bahaya. Ieu teh kabuktian pisan jeung kasaksian pisan ku sanaya. Sabot sarerea ngabandungan galineng pantun. Nyi Mas Sumirat malugay ti pangcalikan. Bari rada merelek heuai. Nen putri teh sejamit mun rek muru ka pangguleman. Waktu Nyi Mas Sumirat angkat. Paren sanaya teu petot-petot mireungeuh nepikeun ka ngilesna. Ngan bareng jeung eta, ti juru sejen oge aya lalaki di harudum sarung anu sarua cengkat. Malah banguna ieu lalaki teh keur nalek-nalek ka mana Nyi Mas Sumirat ingkahna. Ningali lalaki anu di harudum sarung poleng, teg sanaya inget ka lalaki anu sarua di harudum sarung sawaktu-waktu kaliwat. Eta lalaki teh kapan pasangrok anyaran kaluar ti istal. Wuri-wuri manehna balik ti istal, kuda tunggangan Kanjeng Dalem ngaradak binal. Sanaya ngarasa curiga lalaki nu di harudum sarung teh jalma jahat. Ti heula rek nyelakakeun Kanjeng Dalem Wiratanu. Ari ayeuna meureun rek nyelakakeun Nyi Mas Sumirat. Saenggeus ngarasa curiga kalebah dinya, sanaya rerencepan ningalkeun paseban pendopo. Ceger entesna aing kudu nutur-nutur eta jalma bisinya rek nyieun euwah-euwah di dieu. Cek hate sanaya bari leumpang muru ka palebah mana Nyi Mas Sumirat ingkah. Ari ka mana sia sanaya? Di lawang jajalaneun pendopo sanaya dipegat ku Kisena. Kiparana oge kasampa keralajo bari diuk dina bangku. Kesabab maneh nama tatu dina bobokongna teh acan cager. Dipegat jeung ditanya sarupa kitu sanaya teu bisa ngajawab tatag. Malah cek hatena leuh kumaha nya pijawabeun ye. Mun aing ngajawab satara basna, da atuh bisi ngagigimreung anu keralajo pantun. Padahal anu ku aing rek disusud deh tacantang tu nya jalma jahat. Cek teh sanaya bingung. Tapi akhirna mah manehna teh bisa ngajawab. Iya nun jisi mah di teh enjing pas subuh seueur pidameulin di istal bilih kapulesan nun. Temalna. Halus nama sia teh we ka itu. Bisi kabedangan isuk. Ceuk Kisena. Ditembas ke kiparana. Awas ya, mondong ngadegotan Nyi Mas Sumirat. Wuri-wuri Nyi Mas ngaleos kapal badinya. Sia oge rek milu ngaleos kadinya ha? Cek kiparana nyengor. Tepisan-pisan nun. Temal sanaya rada reuwas. Sabab tujuanana rada katebak ku kiparana. Bagus. Jigue sia gara init ka panggeng. Cek Kisena. Anu leuwih sabar batan kiparana. Atuh sanaya teh henteu loba miciran waktu gewat bae ini tidinya. Kituna teh bari jeung hate tutunggulan. Sabab ngarasa hariwang. Kumaha teu rek kitu bieu teh waktu rada kaganggu. Atuh mun mah nya jalma anu diharudum teh niatna rek jahatang tuh sanaya bakal rada kapoosan megat-megatna. Da jeung nyana naon anu jadi kahariwangna teh kabuktian. Basa manehna geus leumpang meunang sababaraha welas lengkah. Ti tukangeun bangunan pendopo teh kadenge sora Nyi Mas Sumirat jejeritan tulung-tulungan. Sora anu tulung-tulungan teh henteu terus. Ukur 3 kali geus eureun teu kadenge deui. Sanaya teu hayang wekang ngira-ngira naon anu kajadian. Sabab anu lebih utama manehna teh hayang gewat tapi ke tempat di mana sora Nyi Mas Sumirat kadenge tulung-tulungan. Supaya gerakanana henteu kagok, sarungna anu tadi diharudumkeun teh gewat disolenangkeun. Gajeleng.
ukur sajorelat sanaya geus anyog ka tempat anu ditujul. Tapi basa pareng anyog gadinya. Di eta tempat geus loba eman. Keuting wariwiu ceurik jeung midangdam nyebut-nyebut ngaran Nyimas Sumirat. Nyimas, aduh Nyimas, kamana atuh Nyimas teh nya? Kumaha teuing atuh Nyimas? Sanaya, kamana Nyimas? Kamana? Cik sanaya hari wis-wis. Ngan batan ngajawab eta para eman anggur calangap bari molotot neuteup ka sanaya. Ditutup kitu atuh sanaya oge bengong. Ngan samemeh manehna tumanya deui ka eman, ti ditu ti dieu rajol para penggawa. Aya naon cenah aya naon itu aya naon? Cek penggawa. Nyimas diiwat, Nyimas diiwat. Cek eman hari wis-wis. Baru diiwat? Diiwat ku saha? Penggawa ruwaseun ka cida. Kudu disarung. Hah? Ku anu disarung? Cek penggawa bari ngalieu ka sanaya. Dumeh disarung. Is, kade lain kami nu ngiwat mah lain kami. Cek sanaya rada unur-unuran sieun katudingan. Tapi sia teh disasarung ban. Cek penggawa, da loba anu mamake sarung mah lain kami sorangan. Cek sanaya nempas. Malah cek gerentesna beu cilah ka ieu. Mun ayeuna aing geus katudingan deui. Bener-bener aing teh apesna dina masalah kieu mah ieu. Cek gerentesna sanaya beuki hariwang bae. Kahariwang sanaya beuki namahan. Sabab tetela penggawa anu welasan teh teu percaya kitu bae kana omongan sanaya. Buktina sanaya ujug-ujug ditingker. Tewak Bapak Maling euy, tewak euy, tewak Bapak Maling. Atuh teu antapara. Sanaya dikepung wakul buaya mangap. Terang-terang sora pakarang seukeut dipakena rajang sanaya. Atuh derwae begalan bati mitra. Atawa anu leuwih eces deui mah sabubuhan penggawa padaleman teh narajang sanaya. Sabab geus dianggap jalma jahat anu geus ngiwat Nyimas Sumirat. Cager harta mitra hanya kabujeng neng hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.